nasuha itu gugup payah. Warungna tutup. Ker ngahulang mikir kenal. Abdi tadi rek buka jeung Suki. Apaanan buka puasa teh diutamakan yang nu amis-amis. Apaan dah Abi mah yang Suki? Ka dieu geura urang calik Ayo. buka puasa teh kudu nu amis-amis. Juga korma, sop buah. Atuh dah Abdi teh ku keukeuh hayang Suki. Ih, mana mah keukeuh wae suki. Geus nyaho teh. Kudu nu amis-amis buka puasa teh. Juga sop buah korma nu kitu-kitu. Geura meh apa? Ngalejo kutil di YouTube. Ayo tuh. Bisi kaburu adan, abi ti payunnya. Oh, mangga tuh. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat rancage. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teu aya basa anu langkung mernah ti iwal manjatkeun puja ka Allah anu maha kawasa, puji ka Allah anu maha suci, oge syukur ka hadirat Allah anu maha ghafur anu parantos masihan kanikmatan ka urang sadaya. Sebagaimana Allah parantos ngadawuh dina surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'andanu rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adabil lasyadid. Salawat dan salam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina bulan suci Ramadan mangrupikeun salah sahiji bulan anu paling mulia anu diantos-antos ku sasaban jalmi. Sakumaha Allah parantos ngadawuh dina surat Al-Baqarah ayat 183 anu bunyina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sakumaha anu diwajibkeun ka jalma-jalma sateu acana yen supados jalma itu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Salian ti bulan puasa aya amalan-amalan anu hade anu ku urang tiasa dilaksanakeun dina sasih Ramadan. Antawisna nyaeta ngaburu-buru kana buka puasa sareng ngaburu-buru dinu nalika sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mun buka puasa dahar sareng nginumna sacukupna. Sabab dahar sareng nginum eta anu leuwih utami. Anu paling utami nalika buka puasa nyaeta kurma. Pami teu aya kurma ku nginum cai sabab cai oge nyucikeun. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ka Abu Hurairah radhiyallahu anhu anu hartosna kami sangat mika cinta ka jalmi-jalmi anu miheulakeun dina nalika buka puasa sareng miheulakeun dina nalika sahur. Sakitu anu tiasa didugikeun
manfaatna datang nanti Allah, kalpatan datang dari diri pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.